Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pangaosan anu kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kana hanca anu katunda kitab Durratun Nasihin halaman 54 masih ngajelaskeun fadilah ngucapkeun salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wah talafa sarang ihtilaf sal ulama para alim ulama pitaslimi dina ngucapkeun salam ala subyani ka budak laleutik. Pakola teras nyariosa ba'duhum sapalihna para ulama. Yusalimu eta uluk salam ieu jalma alaihim ka ieu sibyan. Wa qala sareng nyariosa ba'duhum sapalihna para ulama la yusallimu teu meunang uluk salam ieu jalma alaihim ka ieu sibyan. Wa qala sareng nyariosa ba'duhum sapalihna para ulama ataslimu ari ngucapkeun salam afdalu eta leuwih afdol min tarkihi tina ninggalkeunana ieu taslim. Wabihi jeung kana ieu kaul nakhudu nyanak urang sadaya. Maksudna dina mengenai uluk salam ka murang kalih ieu ikhtilaf beda pendapat para alim ulama. Aya pendapat kirang langkung dina ieu kitab aya 3 pendapat. Pendapat kahiji sapalih ulama aya nu berpendapat bahwa yusallimu alaihim. Kamurang kali dianjurkeun disunatkeun urang uluk salam sok sanajan uluk salam ka barudak laleutik. Pendapat kadua aya deui nu berpendapat sapalih ulama teh waqala ba'duhum la yusallimu alaihim. Teu kudu ka budak leutik mah teu kudu ngucapkeun uluk salam. Naon margina? Alasan ulama nu kadua mah margi budak leutik mah can kahitoban matak teu kedah ngucapkeun uluk salam. Pendapat ulama nu katilu berpendapat waqala ba'duhum ataslimu afdalu min tarkihi. Jadi bade ngucapkeun salam mangga, pendapat katilu mah henteu mangga, ngan saena afdol keneh ngucapkeun salam ka murang kalih. Margi ngucapkeun salam leuwih afdol tinimbang henteu ngucapkeun salam. Wa fi jubdatin jeung eta tetep dina kitab Az-Zubdah, kitab Zubdah al-Masail, Jubdatil Masail, kitab Jubdatil Masail. In qala lamun teu mah maca saha rajulun hiji lalaki, assalamu alayka ya Zaid, kana lapad assalamu alayka Zaid, parroda terus ngajawab salam alaihi ka ieu rajul saha Umarun Umar. Layas kutu maka teu gugur ieu jawab salam an Zaidin ti Zaid. Lamun aya jalmi ngucapkeun salam dihususkeun ngucapkeun salamna teh contoh assalamu alayka ya Zaid. Ngucapkeun salam khusus ka Zaid, ari nu ngupingkeun salamna teh Umar. Dijawab ku Umar, cek Umar teh wa alaikas salam warahmatullah. Maka cek hukum ngucapkeun salam hukumna sunat, ngajawab salam hukumna wajib. Tah ngucapkeun salam dihususkeun ka Zaid, Zaid can ngajawab salam, nu ngajawab salam Umar. Berarti sok sanaos dijawab salamna ku Umar, maka ieu Zaid can gugur di ngajawab salamna Zaid, sok sanajan geus dijawab salam ku Umar. Wa fi Raudhatil Ulama'i sareng dina kitab Raudhatil Ulama, ida istaqbala di mana-mana madhab saha wahidun seseorang liwahidin ka seseorang deui.
Ikhtalafa maka beda pendapat saha alufuqaha pirang-pirang ahli fikih. Qala nyarios sahabaduhum sapalihna ieu fuqaha yusallimu uluk salam sa alladzi jalma anu jaa nu datang ieu ladzi minal misri ti kota alal ladzi ka jalma anu jaa nu datang ieu ladzi minal qaryati ti kampung li'annahu karna sanyana ieu ladzi jaa minal misri jaa eta datang ieu ladzi nu ti kota minal amani datang tina keamanan. Payusallimu maka uluk salam ieu jalma nu ti kota ala ladzi ka jalma anu jaa anu datang ladzi minal qaryati ti kampung. Liyakuna karena kabuktian ieu jalma teh ikhbarun eta mawa berita an salami halil misri tina salametna tingkahna kota. Jadi maksudna upami seseorang datang ka seseorang deui ikhtilaf pendapat para ulama ahli fikih aya nu nyariuskeun ketika aya jalma nu natamu teh antara papanggihna urang kota jeung urang kampung gitunya panggih di tengah-tengah merenya tah ketika aya urang kota panggih jeung urang kampung saha nu kudu uluk salam saur palih ulama di dieu mah nyebatkeun yusallimul ladzi jaa minal misri ala ladzi jaa minal qaryah nu kedah ngucapkeun salam teh urang kota datang ka kampung tah urang kota ka urang kampung ngucapkeun salam naon margina kedah urang kota margi urang kota datang ka kampung datang kana hiji tempat eta teh geus datang tina keamanan geus meunang dina keamanan mata kulantaran datang tina keamanan maka urang kota disunatkeun maca salam datang ti urang kampung. Jadi pangna ngucapkeun salam urang kota ti urang kampung berarti urang kota mawa kabar mawa berita geus salametna tingkah lakuna geus salametna urang kota. Aidain pendapat kedua ulama ahli fikih berpendapat waqala sareng nyarios sabaduhum sapalihna para ulama fuqaha yusallimu uluk salam sa'alladzi jalma anu jaa anu datang ladzi minal qaryati ti kampung alal ladzi ka jalma anu jaa anu datang ieu ladzi minal misri ti kota li annal ladzi karna sanyana jalma anu jaa datang ieu ladzi minal misri ti kota jaa eta geus datang ieu ladzi min afdolil mawadhi tina pang abdol pirang-pirang tempat. Pendapat ulama kedua cek ahli fuqaha justru cek pendapat kedua mah nu kudu uluk salam teh urang kampung ka urang kota. Naon margina urang kampung ka urang kota? Margi urang kampung mah geus datang tina tempat naon pang abdol-abdolna tempat. Di kampung mah abdol jauh pinaon, jauh ti keramaian, jauh ti kamaksiatan, jauh pidorakaeun matak mau ngucapkeun salam teh ngucapkeun salam cek ulama anu kadua mah urang kampung ka urang kota. Itulah pendapat teh nya. Wakapa jeung cukup bihada kalawan ieu kil naon hadian pituduh ing kunta lamun bukti anjeun minal khoni'i eta ti jalma anu qanaat wangsur jeung kudu nyebarkeun anjeun bainan nasi antara jalma-jalma dia antoli'i karena caangna anu bijil wakun jeung kudu bukti anjeun mukhawwifal ulama'i eta anu nyingsieunaana para alim ulama bisaifi alami kalawan pedang alami anu magurilap. Jadi cukup dina kieu tadi beda-beda pendapat ulama ahli fikih ketika patepangna datangna jalma kampung jeung urang kota maka pendapat kahiji urang kota kudu ngucapkeun salam. Cek pendapat kadua mah ulama kadua justru ulang kampung ngucapkeun salam. Tah cekap petunjuk ieu teh urang lamun teh mah urang ti jalma nu qanaat cukup intina mah kudu nyebarkeun salam antara jalma-jalma di mana panggih di mana wae oge bade nyanak pendapat kahiji mangga urang panggih jeung urang kampung deui panggih jeung urang kota atau urang kampung jeung urang kota nu jelas mah
urang teh kudu patepung Islam jeung jamaah Islam kedah ngucapkeun salam muhut fal ulama bisa filami matak urang kudu sieun tina nyingsina ulama kalawan diibaratkeun pedang anu ngagurilap matak sunat teh ketika patepung dina hadis kamari patepangna dua jalmi Islam disunatkeun ngucapkeun salam. Lajengkeun waqala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sholat man ari sing sajalma sholat eta maca sholawat ieu jalma ieu man alaya ka kami fi kitabin dina hiji kitab lam tajal maka teu eureun-eureun teu liren-liren saal malaikatu malaikat yastaghfiruna eta pangmacakeun istighfar ieu malaikat lahu pikeun ieu man madama salagi langgeng naon ismi ngaran kami saur Rasul fidalikal kitabi dina ieu kitab. Ieu bi saur santri mah disebutna bade istitrod nyilang heula bahasa. Ngabahas sholawat tadi mah judulna bab salam. Saur Kanjeng Nabi sing sahajalmi anu maca sholawat atawa nuliskeun sholawat dina setiap kitab. Maka salagi ayah sholawat eta ayah nami junjunan dina mimiti kitab dina kitab teh dituliskeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad maka jaminan saur Kanjeng Rasul moal liren-liren malaikat pangmentakeun istighfar ka jalmi anu nulisan dina eta kitab nulisan sholawat ka Kanjeng Rasul salagi eta tulisan teh aya dina eta kitab tulisan atanapi nami Rasul aya dina eta kitab. Mudah-mudahan urang sing tiasa ketika gaduh kitab naon bae buku naon bae ditulisan sholawat supados kenging pangbacaan istighfar pangmacakeun istighfar ku para malaikat. Kila dicarioskeun innal ibtida'a sanyana ngamimitian bisalami kana ngucapkeun salam qoblal kalami sateuacan kalam awil hajati atanapi pangabutuh sunatun eta hukumna sunat mustahabatun tegasna nu disunatkeun laisa anu lain ieu sunat biwajibin eta anu wajib wastimauhu jeung ari ngadengekeunana ieu salam laisa anu lain ieu salam biwajibin eta anu wajib wastimauhu jeung ari ngadengekeunana salam mustahabun eta anu disunatkeun bal wajibun balik wajib ala sahihi nurutkeun kaul anu sahih wahwa ari salam teh sunatun eta sunat alal kifayati kalawan sunat netepan kana kifayah waradduhu jeung ari ngajawab salam fardu kifayatin eta hukumna fardu kifayah paing kanu maka lamun kabuktian jalma-jalmana teh jamaatan eta jamaah pasal 5 terus sauluk salam sawahidun seseorang minhu ieu jamaah kapa maka cukup ieu salam an jamihim ti kumpulanana ieu jamaah wasalamun jeung ari ngucapkeun wasalamu kullihim jeung ari salam sakabehna ieu jamaah afdalu eta leuwih afdol wa akmalu sareng leuwih sempurna maksudna ari ngucapkeun salam ngamimitian ngucapkeun salam saena mah al qoblal kalam ngucapkeun salam teh sateuacan nyariosna naon contoh itunya sateuacan nyariosna naon teh biasa nama dina sambutan. Jadi ulah waka nyarios ka ditu ka dieu payunkeun heula ngucapkeun salam. Jadi assalamu qabla salam. Qoblal kalam. Jadi ngucapkeun salam teh sateuacan nyarios nanaon ucapkeun heula salam neme nyarios. Atanapi urang teh ngadugikeun heula pamaksudan. Jadi ulah waka disampaikeun pamaksudan urang heula abdi teh anu name salam ulah. Jadi saya nama sateuacan nyarios nanaon termasuk sateuacan nyarios pangabutuh sunat nama ngucapkeun heula salam. Mustahabatun laisa biwajibin ngan eta hukumna teh sunat teu wajib kudu ngucapkeun salam heula ngan hukumna sunatna ngucapkeun salam teh sateuacan nyarios nanaon. Wastimauhu mustahabun bal wajibun ala sahih ari ngupingkeun kana ngucapkeun salam eta hukumna sunat balik tah hukumna wajib nurutkeun kaul sahih mah
wahwa sunnatun alal kifayah tah ngupingkeunana ngucapkeun salam anu ngucapkeun salam hukumna sunat kifayah nu ngajawab salamna hukumna fardu. Kan parduna aya fardu ain aya fardu kifayah. Fardu ain mah lamun ngucapkeun salamna teh eueuh sasaha heg urang ngungkul ngupingkeunana tah urang nu ngupingkeunana wajib ngajawab salam. Parduna fardu ain. Tapi lamun ngucapkeun salamna teh ka jamaah loba biasana kanu sambutan ngupingkeun seueur. Paing kanu jamaatan pasal 5 wahidun minhum kapa anjamihim wasalamu kullihim abdulu wa akmalu. Lamun teh mah ngucapkeun salamna teh ka jamaah lobaan tah nu ngucapkeun salam saurang nu ngupingkeun salam seueuran ka jamaah tah cukup ngajawab salam ku salah sawiosna ti eta jamaah teu nanaon gitu. Ngan abdol nama ngajawab salam anu mana ngajawab salam sadayana teh itu leuwih abdol bahkan leuwih sempurna. Wakadanya kitu deui rodduhu ari ngajawab salam wajibun eta hukumna wajib bihaisu laulam yasma kalawan sakira-kira lamun teu meredenge ieu jalma kana ieu ngajawab salam layas kutu maka teu acan gugur anhu ieu jalma naon hadal fardu ieu fardu hatta kila saingga dicarioskeun lau kana lamun kabuktian sal musallamu jamanu dibere salam salah ieu al asomu eta torek yajibu maka wajib alal musallimi ka jalma nu ngucapkeun salam naon ayu harika yen ngarobahkeun ngagerakeun ieu musallim sapataihi kana dua biwirna ieu musallim wa yuriyahu sareng ningalikeun ieu musallim hu kanu torek bihaisu laulam yakun kalawan sakira-kira lamun teu aya ieu teu aya na musallam aleh zaman nu diuluk salamanana asoma eta anu torek lam la ini maka tangtu limus itu lam yakumus salam aleh intaha baragat maksudna lamun nya kitu deui ngajawab hukumna ngucapkeun salam hukumna sunat ngajawab salam hukumna wajib ngajawab salam hukumna wajib atuh bihaisu lam yasmahu lam yaskut anhu lamun teh mah anu ngucapkeun salam heg nu ngajawab salam lalaunan teu kadengieun naon kudu ngucapkeun salam nu ngajawab salam teh ngajawabna teh lalaunan teu kadengieun ku saha teu kadengieun kudu ngucapkeun salam maka eta teh layas kutu anu hadal fardu teu cukup can gugur cenah kawajiban ngajawab salam ti jalma anu ngadenge salam nu dibere salam. Contoh hinakila lau kanal musallam aleh asom itu asom yajibu alal musallim ayuh rika sapatai lamun teh mah anu ngucapkeun salamna jalma normal anu dibere salamna nu diuluk salamanana jalma anu torek maka jalma anu ngucapkeun salamna ka jalma nu torek mah kudu kadengieun kumaha supaya hayang kadengieun diusahakeun ngucapkeun salamna teh kudu katingali kunyemna biwir atawa gerakna ieu dua biwir jeung supaya katingalieun biwirna jalma nu ngucapkeun salam gitu sote lamun nu diwuluk salamanana jalma anu torek atawa sabalikna gitu anu ngucapkeun salam jalma torek anu disalamanana jalma normal ketika ngucapkeun salam jalma torek assalamualaikum pan kadenge tah urang ngajawab salam teh diusahakeun kudu katingali kunyemna ngajawab salam ka jalma anu torek kecuali nu tadi teh nya teu katingali kunyemna teh lamun nu ngadengena teh jalma normal. Wakila teraskeun wakila jeung dicarioskeun idza qala di mana-mana maca sarojulu hiji lalaki assalamu alaika kana lapad assalamu alaika bil ifrodi kalawan dibaca mufrad teu dibaca umum jamak
pakul terus weh ngucapkeun anjeun waalaikumsalam kana lapad waalaikumsalam bil jam'i kalawan dibaca jamak li'anal mu'mina kana sananya jalma nu iman layakunu eta teu kabuktian ieu mukmin wahdahu barina wungkul ieu mukmin bal ma'ahu balik ta eta tetep sartana mukmin al malaku ari aya malaikat. Jadi palayam bagi maka henteu peryogi naon aya kula yen maca sal musallimu jalma nu uluk salam alaika kana lapad alaika bil ifrodi kalawan baca mufrad li annahu karna sanyana itu jalma nu salam karena sanya salam ida qala di mana-mana maca ya jalma nu uluk salam atau musallim dalika kana lapad alaika faqad haroma makanya tang haramkeun ieu musallim al malaikata ka malaikat wa haroma jeung ngaharamkeun ieu musallim nafsahu kana dirina musallim min jawabil malaikati tina jawab malaikat. Punten maksadna ketika aya lalaki sahabat jalmana ngucapkeun salam teh teu ku assalamualaikum tapi assalamu alaika darek nujuna ka seseorang. Assalamualaikum dibaca mufrad kasorangan alaika teh mufrad mudakar sorangan terus dijawab ku anjeun teh ku urang teh dijawab waalaikumsalam dijawab ku jama waalaikum jeung ka aranjeun kabeh assalamu ari kasalametan meunah ngucapkeun salam assalamu alaika ku urang dijawab waalaikumsalam naon margina margi pangna meunang li anal mukmina layakunu wahdahu bal mahu al malak margi jalma mukmin mah teu sorangan jalma mukmin teh loba bahkan dina setiap jalma mukmin eta teh aya malaikat atuh peryogi gitunya teu meunang henteu penting tean teu penting jalma nu ngucapkeun salam gitunya ulah sampai ngucapkeun assalamu alaika saena mah jawab assalamu alaikum atau ngajawab waalaikumsalam ulah walaika salam saya nama non margina margi lamun dijawab lamun ngajawabna alaika salam kumufrad berarti ieu nu uluk salam atau nu ngajawab salam hegu alaika eta teh secara teu langsung ngucapkeun alaika salam atau walaika salam berarti secara teu langsung ngaharamkeun dijawabna ngaharamkeun ka malaikat ngajawab salam ngaharamkeun ka malaikat keur ngaduakeun dirina ngaharamkeun ka malaikat ngajawab tina salam deui itu matak saya nama dina ngucapkeun salam teh ulah ku mufrad assalamu alaikum ngarah dijawab waalaikumsalam teu naon ngucap assalamu alaika ngan eta teh secara teu langsung sarua jeung ngaharamkeun malaikat ngajawab salam gitu saya nama assalamu alaikum matak teu payun ketika urang tos diterangkeun ketika urang rek lebet ka bumi hek di bumi teh aya sasaha bahkan di bumi urang teh dibawa kuncina ku urang disunatkeun lebet ka bumi teh ngucapkeun salam sok sanaos di bumi teh aya sasaha ngan ngucapkeun salamna di bumi nyalira teh aya sasama ngucapkeun salamna assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin lajengkeun wa ingkanu mustaginina antaslimina cek tadi teh lamun urang ngucapkeun salam ku alaika secara teu langsung ngaharamkeun ka diri urang tina dijawab ku malaikat wa ingkanu sok sanajan kabuktian ieu malaikat teh mustaginina eta anu sugih ieu abe malaikat antaslimina tina uluk salam urang sadaya sabaraha teu butuh malaikat mah tina salam urang sadaya tah palasta bimustagnin palasta maka lain anjeun bimustagnin eta anu sugih an jawabihim tina jawaban malaikat birahmati kalawan rahmat jadi sok sanajan malaikat teu butuheun ku salam urang tapi lain urang teh sarua jeung lain urang teh teu butuh ku naon salam malaikat malaikat mah teu butuheun ku saha ku salamna urang tapi urang kan butuh ku salamna malaikat butuh ku doana malaikat butuh ku rahmat ti malaikat sabab kan janji Kanjeng Rasul ketika jalma mengucapkeun salam pan malaikat ngadoakeun ngacakeun istighfar ka jalma nu maca salam malaikat
ngarohmat ka eta jalma anu naon ngucapkeun salam. Mata ngucapkeun salam teh saena mah ku jama assalamu alaikum tong ku assalamu alaika. Lajengkeun wa amma sifatu roddi sareng anapun ari sifatna ngajawab salam pal afdolu maka eta ari nu leuwih afdol ayakula eta yen maca jalma wa alaikumussalam kana lapad wa alaikumussalam bil wawi kalawan make wau. Jadi afdol nama dina ngajawab salam teh sok sanajan ngucapkeun salamna assalamu alaika tah urang nu ngajawab salam afdol nama saya nama dijawab ulah wa alaika salam, saya nama dijawab wa alaikum salam, wa alaikum salam make wau gitu, make wau wa alaikum salam ulah alaikum salam make wau wa alaikum salam. Palau hadapa maka lamun miceun jamaah kana wau berarti dibaca alaikum salam tu alaikum jaja maka hukumna menang. Jadi ngajawab salam saya nama wa alaikum salam atau menang dibaca alaikum salam teu make wau. Wakana jeung kabuktian ieu jalma lamun naon teu make wa alaikum dibaca alaikum salam ngan lamun miceun hukumna menang dipikeun wau ngan wakana jeung kabuktian ieu jalma teh tarikan eta nu ninggalkeun lil afdoli kana kaabdolan. Nah berarti lamun dijawab Waalaikumsalam teu make Waalaikumsalam berarti ya jalma ninggalkeun kana kaabdolan cek tadi ge pang abdolna ngajawab salam teh make wau Waalaikumsalam. Teraskeun waman sareng ari sing sajalma aroda eta nu ngamaksud ieu man ieu jalma ngamaksud ayu salima kana yen uluk salam ieu jalma insya'a lamun karep ieu jalma yusallimu maka uluk salam jalma bi ta'rifi kalawan ta'rif wa ingsa jeung lamun karep jalma bi tankiri kalawan tankir ma'rifat atawa nakirah wa amma pisalami sholati sareng anapun dina salamna salat patarifu maka itu ta'rif jadi nu ma'rifat wa yustaratu jeung disyaratkeun naon ayyakuna yen kabuktian naon raddu ngajawab salam alal fauri hari eta harita keneh pa in ajaja maka lamun pa in akhoro maka lamun ngahirkeun jalma hu kana ieu ngajawab salam summa roda terus ngajawab salam hu ngajawab jalma hu kana salam lam yu'ad maka teu diitung ieu ngajawab salam jawaban kana jawaban wa kana jeung kabuktian jalma asiman eta nu doraka nu berdosa bitarki rodi usabab ninggalkeun ngajawab salam li anna fitarkihi karna sanyana dina ngajawab salam karna sanyana dina ninggalkeun ngajawab salam ihanatan eta teh sarua jeung ngahinakeun lil musallimi ka jalma anu uluk salam. Maksudna lamun jalma cek tadi ngajawab salam teh ku alaikum salam teu make wau maka eta hukumna meunang ngan eta jalma sarua jeung ninggalkeun kaabdolan. Terus lamun aya jalma wuluk salam teh wuluk salam insya yusalim bitarim wa insya bitankir. Jadi meunang deui uluk salam teh rek ku ma'rifat mangga ku nakiroh mangga maksud ma'rifat nakiroh teh make alif lam. Aya nu ngucapkeun misalna assalamualaikum umumna mah atawa ku ma'rifat duanana salamun alaikum nah itu nakiroh menang ku salamun alaikum mangga menang deui assalamu alaikum itu berarti ma'rifat make alif lam wa amma fi salami sholah patarif gitu anapun dina wuluk salamna keur salatna kudu make ma'rifat tegasna kudu make alif lam contoh assalamu alaikum jadi dina keur salatna ulah salamun alaikum tapi kudu assalamu alaikum kudu ma'rifat kudu make alif lam. Oge ketika urang ngajawab salam teh wa yustaratu ayyakuna raddu alal fauri ketika ngajawab salam di luar salat di luar salat sabab henteu sakabeh salam eta kudu dijawab seperti zaman uluk salam keur salat wajib dijawab ku urang
atau jalma aya uluk salam urang keur salat teu wajib dijawab. Ta ieu mah urang ngajawab salam di luar salat biasa aya nu uluk salam disyaratkeun bisa kaasup ngajawab salam teh kudu alal fauri harita keneh. Begitu kadenge nu uluk salam assalamualaikum langsung harita keneh ku urang dijawab waalaikum salam. Kumaha lamun teh mah diakhirkeun kadenge uluk salam urang kalakah ngobrol heula geus lila geus setengah jam kakarang ngajawab salam. Fa in akharahu summa raddahu lam yu'ad jawaban. Ngan lamun teh mah ngajawab salam jama aya nu diuluk salaman, ngajawab salamna teh engke diakhirkeun, maka ngajawab salamna geus lila, maka lam yu'ad jawaban eta ngajawab salam teu kaasup jawaban. Bahkan wakana asiman bitarki rodi eta jalma sok sanajan ngajawab salam tapi geus lila ngajawab salamna maka eta jalma hukumna berdosa. Naon pangna dosa? Sabab dosa teu ngajawab salam. Sabab ngucapkeun salam hukumna sunat, ngajawab salam hukumna wajib. Margi pangna berdosa bitarki rodi ku sabab ningakeun ngajawab salam li anna fitarkihi ihanatan lil musallim. Pangna berdosa secara teu langsung ieu jalma ninggalkeun ngajawab salam ka anu ngucapkeun salam teh eta teh sarua jeung ngahinakeun ka jalma anu ngucapkeun salam. Teraskeun walau ata jeung lamun teu mah datang naon salamun salam. Aya uluk salam nu nitip salam berarti min ghaibin ti jalma nu ghaib. Jalma nu eueuh babaturan nitip salam ma'a rasulihi sarta utusanana ya gaib au fi waraqatin atawa dina surat dina kertas ya salam wajaba maka wajib naon ar-raddu ngajawab salam alal fauri harita keneh. Ketika urang aya nu nitip salam misalnya aya babaturan aya tamu ngan tamu teh kenal jeung babaturan urang misalnya Kang aya titip salam ti si A harita keneh dijawabnya kudu dijawab wa alaika wa alaihis salam tentunya alaika wa alaihis salam tah atawa aya nu uluk salam ka urang melalui surat baheula mah ayeuna melalui WA tah melalui WA kudu dijawab salam teh harita keneh. Lamun geus kabuka panaina bisa teu harita teh maksud harita irap ketika urang muka aya salam jawab harita keneh eta salam. Wala salam ala ahlil bid'ati wala salama jeung teu aya salam eta tetep ala ahlil bid'ati ka ahli bid'ah wal kufri jeung nu kufur wal la'bi jeung jama tukang heureuy. Jadi teu aya ngucapkeun salam ka ahli bid'ah mah. Jadi ka ahli bidah mah tong ngucapkeun salam, ka jalma nu kufur, nu kafir tong ngucapkeun salam, ka jalma tukang heureuy kitu heureuy-heureuyna eta ge tong ngucapkeun salam. Kitu soteh lamun urang apal eta teh ahli bidah ulah. Ngan urang mah teu apal nah ieu teh jalma ahli bidah jeung teu husnudon we matap ngucapkeun salam. Terus nah ieu teh apal teh jalma kafir gitu. Komo jalma karek panggih makan teu apal ieu teh kafir henteu ulah kena-kena itu sipit kade di Indonesia makan loba anu sipit loba anu naon dina kulit beda ge justru loba anu manu asup Islam matak ulah urang ngahukuman naon gitunya wah ieu teh kafir ulah suudon gitu. Lamun apal eta teh jama kafir geus jelas kafirna kakara ulah ngucapkeun salam aya teh apal mah entong gitunya. Lamun apal eta kafir urang ulah ngucapkeun salam ari teu apal mah ngucapkeun salam we teu apal kafir jeung Islamna ngan husnudon mudah-mudahan nu disangareupan ku urang teh jama Islam. Teraskeun wah talapa sareng ihtilaf saal ulama ufara alim ulama pirodi salami dina ngajawab salam alal kufari ka jalma al kafir pirang-pirang jama kafir. Wabtidaihim jeung ngamimitianana ieu kufar bihi kana ieu salam. Kumaha ieu sedengkeun di urang di Indonesia kafirin geus biasa ngucapkeun salam. Heh urang apal ieu teh jalma kafir. Kumaha ieu? Atawa ngamimpi umumna kan anu ngucapkeun salam teh jalma kafir. Kumaha teh keur urang wabtidaihim bihi nu kafir teh ngucapkeun salam ka urang kudu kumaha tah
Ikhtilaf pendapat para ulama dina ngajawab salam, ngajawab salam anu ngucapkeun salam pertama cek kafir pan baina geus para sehat kafir ge geus bisa nyebut naon, geus bisa nyebut masya Allah, geus bisa nyebut insya Allah karena kabawa lingkungan geus ngucapkeun assalamualaikum gitu barisa pan ayeuna mah kumaha tah ngajawab salam tapi nunguluk salam na ngamimitian jama kafir. Ikhtilaf beda pendapat saur para alim ulama. Pamadhabuna maka ari madhab urang sadaya pengikut madhab Imam Syafi'i tahrimu ibtidaihim eta haram ngamimitian ngucapkeun salam ka kafir. Jadi lamun urang ngamimitian ngucapkeun salam memberikan salam ka jama kafir bari apal eta benas jelema kafirna eta hukumna haram cek pendapat ulama nu kahiji. Wa wujubun jeung wajib naon radduhu ngajawab salam alaihim ka kafir bi ayakula kalawan yen ngucap ieu jalma alaika kana lapad alaika bila wawin kalawan teu make wau wa alaika jeung lapad wa alaika mislahu pantarna wa alaika mislahu pakodwa roda peun maksudna. Jadi pendapat kahiji lamun teh mah urang ngamimitian ngucapkeun salam ka jama kafir cek ulama ikhtilaf nomor kahiji haram hukumna ngamimitian ngucapkeun salam ka jama kafir. Tapi lamun jama kafirna kumaha anu ngamimitian ngucapkeun salam sedengkeun ngajawab salam hukumna wajib maka urang ge sarua hukumna wajib ngajawab eta salam ka kafir ngan jawabanana gitu ulah waalaikumsalam jawabanana kumaha jawabanana alaika gitunya ari alaika mah kanjeun gitunya atawa jadi jawabanana alaika bila wawin tung make wau atawa mun make wau meunang deui dibaca wa alaika mislahu itu wa alaika mislahu jeung ka anjeun pantarna eta gitu meunang dijawab alaika atawa dijawab wa alaika mislahu kitu cek pendapat dina ieu kitab pendapat sapalih para alim ulama. Pakod waroda maka nyata datang naon daliluna dalil urang sadaya fi adamil ibtidai dina teu aya na ngamimitian ucapkeun salam naon qauluhu alaihi salatu wassalam dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aya dalilna teu meunang ngamimitian ngucapkeun salam ka kafirin. Saur dalil dawuh Kanjeng Nabi la tabtadi'u al yahuda wan nasara bisalam la tabtadi'u ulah ngamimitian aranjeun kabeh al yahuda ka yahudi wan nasara jeung nasrani ulah ngamimitian bisalami kana ngucapkeun salam. Kumaha atuh lamun papanggih di jalan wa idza laqaitum jeung di mana-mana papanggih aranjeun kabeh ahadahum ka salah sahijina yahudi jeung nasrani fitoriki di jalan padtoru maka kudu nyeret anjeun hu ka ieu ahad ilaman ihi kana nyegahna ieu ahad itu kana nyegahna ngucapkeun salam. Jadi saur Kanjeng Nabi tadi ulah ngamimitian ngucapkeun salam ka Yahudi jeung Nasrani gitunya ketika papanggih di jalan salah sahiji Yahudi jeung Nasrani ya urang kudu nyeret ka salah sahiji Nasrani jeung Yahudi supaya nyegah tina naon nyegah tina ieu jalan ulah nyegah sampai ngucapkeun urang ulah sampai ngucapkeun salam. Naon margili anal ibtidaa karena sanya ngamimitian bisalami kana ngucapkeun salam hingga mimitian salam ngucapkeun selamat terhadap saha Yahudi jeung Nasrani eta teh ijajun eta teh sarua jeung ngamulyakeun lahum ka Yahudi jeung Nasrani. Gitu. Jadi lamun urang ngamimitian keun ngucapkeun salam ka Yahudi jeung Nasrani nyebut assalamualaikum berarti sarua jeung ngamulyakeun ka Yahudi sareng Nasrani. Sedengkeun walaya juju teu meunang naon al ijaju ngamulyakeun lil kufari ka pirang-pirang jalma kafir. Itu tah jadi teu meunang urang ngamulyakeun ka jalma kafir mata teu meunang urang ngamimitian ngucapkeun salam ka jalma kafir ka Yahudi Nasrani jeung sabangsana nu di luar Islam.
Hadirin jamaah sadayana rupina pangaosan cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadugikeuna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeuna mangga tutup sasarangan kedua majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.